Dina kesempatan ieu abdi rek nyieun bala-bala. Bahan-bahanna nyaeta saperempat kol, 2 wortel, jeung 1 saset tepung serbaguna. Langkah-langkahnya nyaeta nu kahiji ngalayeurkeun tepung bumbu sareng cai sakedik entong teuing. Aduk dugi ka adun. Nu kadua lebetkeun bahan-bahanna nyaeta toge jeung kol. Terus aduk oke. Aduk dugi ka adun. Nu katilu panaskeun minyak. Satos eta bakwan goreng dugi ka asak. Dipikeun kana porsi. Eta wae nu tiasa abdi sampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.